Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangude sareng simkuring Kang Hamdan dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade medar deui carios katunda carios nyambung kasarung kaliang mau mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya supaya caritana leuwih gacor deui sanajan ngacapruk teu nanaon. Mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga prung supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Harita BNI terus-terusan cerik bari nangkep Mang Omon ngebrehkeun rasa kabungah saenggeus di jero imah nempokeun kaayaan salakina anu dihurup ku 5 lalaki jarangkung badag beungeutna bengros pinuku bewok kacida karangna matak pikasieun keur dirina mah, tapi saenggeus nempo kaayaan kitu mah kabugahna teh mang lipat-lipat ganda kitu dina kaayaan harita. Geus heula ini ulah cerik bae geus ayeuna mah geus kanyahoan ieu pokona mah ulah nyaho ti mana akang menang kemampuan kitu. Nu penting mah saha bae anu wani ngaganggu kahirupan urang moal wala kaya pokona mah dihareupeun akang ayeuna mah ceuk Mang Omon. Harita nyarita kitu aya rasa sombong kulantaran sakabeh jelma anu ngakalakeun dirina teu wala kaya bae dihareupeunana kitu dina kaayaanana nya. Kuring oge kacida bagjana akang nyanggeus atuh karep teuing ti mana mah nu penting mah sing ati-ati sanajan boga kamampuan oge dari apes mata apal iraha apes orang teh kitu bae ayeuna mah akang ceuk BNI bari deuteup salakina. Geus ayeuna mah tuh urang tulungan heula Mang Uding jeung sapara kancana tuh katingali penting salengir keneh bae. Aduh sia teh aya bae harudang mang harudang atuh arandika kabeh hudang kebeneran geuningan ngadon daratang arandika padahal mah tadi teh lain keur indit ka sawah nempo anu ruksak teh hayang nyaho sugan bagong teh geus katangkep ku arandika pangna ayeuna geus balik Mang Uding cek Mang Omon bari nyampurkeun ka Mang Uding sapara kanca anu dariuk ngararasakeun ka nyeri anu teu bisa dikukumaha beuki nyeri bae karasana kumaranehna teh. Sanes kitu juragan puguh ge ka dieu teh tadina mah bade ngalaporkeun kaayaan di ditu tapi aduh nyeri heula yeuh. Nah tiasa ngoboran heula mamangsa para kanca aduh nyeri pisan juragan nyeri aduh dada nyeri kata jalma teh geuningan kacida hebatna kamampuanna tapi luar biasa oge juragan leuwih hebat ti maranehna ngan saukur sageprakan teu wala kaya padahal mah kuring sapara kanca mah geuningan aduh namru ripu nyeri cek Mang Uding langsung menta diubaran kulantaran dadana karasa sesak. Mohon juragan muhun yuk kuring oge sami juragan sami ieu nyeri aduh nyeri coba geuning tadi sampean kuring mah rada ka ieu ka palitot aduh ni nyeri dada nyeri sampean nyeri juragan ceuk anu lainna oge ting corowok menta diubaran ku Mang Omon. Geus kitu mah atuh ayo asup ka jero ke kukuring diubaran di jero ayo asup narangtung ulah kawas budak leutik atuh kuring nyeri sakitu kemudian lamun kukuring anu neunggeulna moal bisa nanaon berenang arani ka sakabeh teh ceuk Mang Omon bari neuteub ka Mang Uding jeung nu lainna anu ting salengir bae nahan ka jari atuh benten juragan benten
deui atuh piraku bari nage rek nenggelan kuring sadaya kan kuring teh anak buah juragan piraku rek disiksa mah cek Mang Uding bari nyengir ngarasakeun kan nyeri jeung sieun oge bisi Mang Umun nyata rek nenggel manehna. Aya bae Mang Uding atuh piraku teuing kuring oge nenggelan Mang Uding sapara kanca teu kurah karuh ieu mah saumpamana kakara ditenggel ku mangku kawas tadi nu teu gablegna naon geus ting jarohrah kitu teu walakaya komo deui lamun ku kuring anu nenggelna meureun geus kawas kumaha aran nikah sakabeh teh kitu maksudna mah Mang Uding cek Mang Omon bari lelengkakan bae seuri ku sabab ngarasa kahibur ku kalakuan Mang Uding sapara kanca. Alah Mang Uding masuk aya bae geus akhirna ulah waga nyarita cenah nyeri dada tapi kalaka heureuy kitu kuring ge jadi hayang seuri geus ayeuna mah arasup urang ngarinum tuh dihitung ke diubaran meureun ku akang memangna bisa akang ngubaran penyakit anu karasa ku Mang Uding sapara kanca kawas nama lain penyakit biasa kan ditenggel rek kumaha carana ngubaran anak akang cek BNI langsung nyerita gitu. Alah urusan eta mah gampang keur akang mah ayeuna mah tong loba nyarita deui hayu ka jero pokona mah tarima aran nikah kabeh bakal sehat deui kitu bae da bagus geus hayu urang ngobrol di jero caritakeun sakabeh kaayaan di sawah teh urusan nu kieu mah geus ulah dipikiran deui geus kanyahoan ieu geuningan anu boga niat teu bener teh si Dirmankeun urusan si Dirman mah kukuring anu bakal ngarengsekeun anak aran nikah mah kudu ngalakukeun kewajiban anu geus diparentahkeun kukuring nyaeta urus banda komode ayeuna banda kuring anu di sawah belah kaler teh hancur cenah cek Mang Uding oge kan lain kitu Mang mohon kitu juragan tapi ke kurang ceritakeun sadayana kumaha kaayaan di ditu teh kusabab aduh bagong teh geuningan mata pikabingungeun pisan kawas mah sanes bagong biasa juragan tapi engke dicarioskeun adi lebet ayeuna mah ubaran heula mamang sapara kanca supaya teu nyeri aduh nyeri pisan juragan nyeri ceuk Mang Uding nyarita kitu heueuh ceuk kuring oge kitu hayu ka jero atuh ngan hayu ting puringis bae nah hayang diteugel di kukuring sakalian ceuk Mang Omon nyingsieunan ampun juragan nging aduh nging juragan aduh beuneunan kaos kumaha sim kuring sadaya teh aduh nging kitu nging ampun Mang Uding sapara kanca harita longseran kawas budak bakat ku sieun Mang Uding sok aya bae geuwat ka jero aya bae kakara disingsieunan kitu ge geus alabatan budak harita Mang Omon jeung pamajikanna ting calakatak seuri bakat ku bunga ngarasa kahibur ku kalakuan Mang Uding anu geus kawas budak lolongseran dina taneuh tapi guys gitu mah sarerea sanajan Mang Uding sapara kanca ngararasakeun kanyeri akhirna mah laleumpang asup ka jero imah ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Mang Omon sapara kanca anu arek ngubaran heula kanyeri Mang Uding sakabehna jeung babaturana atawa anak buahna di jero imah ayeuna urang tuturkeun kaayaan si Ucil anu nyemprung dina mobil sedan mewahna nuju ka kampus tempat manehna kuliah sanggeus nepi ka kampusna geuwat mobil teh diparkirkeun di tempat biasa teu loba kitu kieu deui kusabab geus waktuna jam pelajaran manehna teh geuwat asup campur jeung sakabeh mahasiswa anu geus arasup karohangan tempat maranehna diajar teka carita ke diajar nama kitu kieu nama
harita dina waktu istirahat si Ucil teh ngahaja nungguan hiji awewe anu geus deket jeung manehna ngan masih keneh di akalan hayang menangkeun hate awewe geulis eta sanajan geus deket jeung manehna ngan rada hararese teu lila oge sanggeus manehna diuk di kantin bari udud melenyun mesen kopi favoritna sababaraha menit ti harita torojol teh aya hiji mojang kacida geulisna geuningan eta teh lisna atawa lina nyamperkeun imut ngagalenyu bari ngagerowan manehna engkang tos lami ngantos rabi engkang cek lina bari neuteup si Ucil anu keur neuteup oge ka dirina bari seri bakat ku bunga kusabab dina poe harita si Ucil hayang menang kapastian naha lisna atawa lina teh bakal narima cintana teu acan nyai akang kakarge sababaraha menit aduh geuningan lina teh ayeuna mah beuki geulis bae akang mah tos teu kiat hoyong geura ngadangu walaran ti nyai nah bade ditampi ka cinta akang teh ceuk si Ucil bari neuteup Lisnawati atawa lina anu geus diuk di gigireunana kumahanya selaras nama abdi oge kumaha aduh isin selaras nama abdi oge harita lina ngomongna teh teu bisa langsung eureun-eureunan belebeb kawas anu kapegat atawa kacekat dina ti corona ulah kitu nyai akang mah leres ya teh yeuh tos hoyong ngadangu nah ditampi moal kacinta akang teh kumahanya memangna akang leres nikah hoyong ka diri abdi moal hanya nyarikeun abdi ceuk lina bari neueup kasih Ucil atuh dua mata maranehna teh pa amprok atuh teg serduk ser dina jero dada dua insan teh kawas aya bedug keur ditakol kulantaran pinu keteran katresna atuh leres nyai akang mah leres pisan nikah hoyong ka nyai teh akang mau moal nyeri komode gaduh nu geulis ki aduh nyaah teuing lamun nyeri ku akang leres bade nampi ka cinta akang harita lisna unggek bari tungkul tapi bibir bereumna mah ngagelenyu imut matak urui mohon kang mangga tapi teu kenging nyeri abdinya janji ceuk lisna bari ngaleret sakedeung telus tungkul deui laras eta teh nyai laras akang ditampi lisna unggut deui aduh hatur nuhun nyai akang meuni asaka gunturan madu kacepretan menyan putih aduh bingah kacida nyai geulis akang teh tos lami mika hoyong ka nyai nah geuningan nyai teh meuni sesah pisan sanes kitu akang selaras nama abdi oge parantos ti kapungkur bogoh ka akang teh tapi duka sok asa kasieun bilih dinyanyeri ku akang kumargi geuningan akang mah salian ti jalmi gaduh teh kasep ngalempareng koneng abdi ge terang istri di kampus ieu teh seueur anu bogoh ke akang tapi kunaon geuningan akang kalka hoyong ke abdi nah moal nyesel akang mah justru kacida bingah nang
gaduhan Nyai teh tos lami akang mika tresna ka Nyai atuh ayeuna kan asa kagunturan madu ka cipratan menyan putih teh sanes bobodohan akang maka ceda bingahna pokokna mah Nyai ulah nyarios kitu sanajan seueur istri anu bogoheun ka akang mah teu paduli karep teuing nu penting mah kacinta akangan saukur ka Nyai kitu bae nya Nyai tos teuing kekenging nyarioskeun masalah harta sagala da akang ge terang Nyai teh putri hiji juragan anu ngagaduhan harta kakayaan seueur ulah ngalemahkeun diri di hareupeun akang mah Nyai tapi ayeuna mah tos cuang lebet heula ka ieu ka kelas deui ayo kumargi tos waktosna urang diajar neraskeun pelajaran urang masing-masing tapi engke euih kumaha lamun dijajabkeun ku akang kersan teu sareng deui tiap urang ka kampus teh Nyai ku akang dijemput bae enak mah ulah nyadak supir sagala kumaha kersan teu Nyai sopir Nyai mah angka euih bae teh heula nya ceuk si Ucil nyarita kitu bari nangtung teu poho ngusiwol ngaluarkeun duit mayar kopi jeung kadaharan anu kumaranehna dipesen. Mangga Kang mangga engke nya ku abdi bade disaurkeun heula ka bapak supirna supaya euih ti payun sareng deui beuneuran kedah nyarioskeun ka sepuh abdi teh euihna sareng akang ayeuna tapi abdi hoyong terang ieu teh akang nah nami akang teh laras Ucil atanapi sanesi di kampung abdi mah sok pinuhutan tanya geuningan tangtungan akang sareng nami teh kapunten nya akang sanes abdi nganggo goreng tapi kok akang bisa disebat Ucil nah laras eta teh nami akang anu salaresna. Ceuk Lisnawati harita nanya kitu kulantaran geus lila manehna boga pamikiran hayang nanya ngaran si Ucil anu sabenerna. Ngaran akang teh salaresna mah anu bener-bener ngaran asli mah Kuswara Nyai tapi duka kunaon ti baheula da sepuh akang mah sok jemputna teh Ucil duka kumaha teu ngartos pokona mah Ucil beh tapi nami asli mah Kuswara bisi hoyong terang mah da ayeuna mah da Nyai geus jadi kabogo akangnya kedah terang nami asli akang tah tinggalina KTP akang Kuswara kan ceuk si Ucil bari nemongkeun KTP supaya manoja geulis teh percaya karena cerita anak-anak. Oh muhunnya geuningan bisa gitu abdi mah kacidahe mengenaku naon geuningan akang disebat nami Ucil gitu aneh. Ceuk Widiawati bari imut ngagelenyu atuh duka teuing Nyai akang oge bingung beureunanan jimat akang eta mah pamasihan sepuh akang meureunnan kitu Nyai aduh bingung akang oge. Cek si Ucil bari ngabarakatak seuri atuh Lisnawati oge sarua ilu seuri tilila ti harita maranehna teh geus lalempang nuju ka kelas masing-masing jeung deui teu dicaritakeun kumaha ari diajar nama dua nana geus aya dina mobil si Ucil nu uplek ngobrol beuki geget bae maranehna teh waktosna kabujeng CF-nya wargi hanjakal teuing cag urang tunda dugi ka dieu heula kumaha kapayuna kaayaan kulawarga Mang Omon jeung Juragan Dirman saenggeus anak maranehna patali janji pasini pinuku katresna. Lisnawati jeung Kuswara atawa si Ucil mah teu arapaleun kolot maranehna teh silih mika ngewa atawa mumusuhan cag dugi kadinya heula insyaallah kapayuna urang
teraskeun sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui mangga per mios.